Jadi urang teh ibadah datang ke yakin, puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran urang terhadap Allah. Datang ke mana urang ngabenerkeun Allah eta yakin. Ulah wakakan kos kitu renen teh mah luhur teuing. Dina perebah rezeki baheula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana. Eta kecap saha? Kecap Allah. Sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran percaya. Eta sia yakin, eta sia percaya bahwa eta ayat ti Allah. Yakin. Sanu ngomong eta Allah, yakin mah cantang tuh. Percaya bener, percaya nama bener, yakin cantang tuh. Ha gerak. Mulai kurang guaridet, mulai orang magahan ngaji, tong ngaji jeung budak. Adang ka imah, Kak, jauh beas. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Baca habeka nu embak. Sebuh moal ge Kak. Ayo baca deh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya lapar keneh Kak. Heuh nya. Geus kieu kumaha tuh? Ngautang sia ka itu ka warung. Ngautang. Engke maerna kongkorong sia tenang. Aduh Kak, ayat ngarusak kongkorong Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaho Allah teh pangeran, tapi nyana poho ka Allah. Ku pohona ka Allah, mabok terus bae. Judi terus bae, zina terus bae. Eta keur poho ka Allah. Leletikanana eta gulede teh gulede teh mamaehan, gulede teh leletikanana daek nonton TV teu eureun-eureun. Obrol main catur teu eureun-eureun. Main remi lalagaan eta ge leletikanana poho ka Allah. Hahapean teu eureun-eureun eta ge poho ka Allah. Eta ge termasuk. Lamun tadi mah kos kebok ieu mah nu hahapean mah taruhlah kos embe lah. Turun setiknya atau kos soang. Soang. Ieu lamun aya jelema nu hahapean eta derajatna sareng soang. Wang, beunang kurang digerokeun wang ka mana wang? Soang. Ainu ieu mah lain soang deui, ieu mah bapak kolot soang. Bapak kolotna. Hese teh hayang inget ka Allah teh. Poho be. Sebab timbanganana leuwih resep kana materi. Timbanganana leuwih resep kana duniawi. Nu mata kageserna teh ka dunia bae ka materi bae. Neuleuh motor resep, emang kadinya resepna. Neuleuh mobil resep. Hayu bae urang mah. Neuleuh sawah resep, neuleuh awewe homo. Resepna ge aya 7 kali resep. Ih, pohara. Eta emang kadinya. Da, eta jelema sasar kabeh ge. Eta sasar eta kabeh. Eta jelema sasar eta kabeh mun paroho kitu teh jelema sasar. Ulaika humul ghafilu. Urang ieu nu dieusian bae ku Al-Qur'an ye poho deui. Inget ka Allah teh keur di majelis doang keur ngaji. Nyaritakeun bahasa Allah Al-Qur'anul Karim. Oh nya bahasa Allah. Negeri terjemahkeun saaya-aya urang. Oh ingetna ka Allah. Keluar beti majelis mulai. Oh, ya Allah. Wow. Lumantak sabalikna jelema anu poho ka Allah nu sasar teh horeng aya jelema nu inget bae ka Gusti Allah. Iyalah jelema-jelema nu selalu inget ka Gusti Allah, ingetna kana sakumaha anu keur katrapan ka dirina.
Manta ku Gusti Allah di bejaan urang teh horengaran asma Allah teh loba neuk ka mana bae urang nyebut mangga cik Gusti Allah walillahil asmaul husna. Aya 4 ayat anu nyaritakeun tentang asmaul husna dina Al-Qur'anul Karim salah sahijina ieu ayat lain aya de ayaman tad'u falahul asmaul husna. 4 salah sahijina ayat anu nerangkeun asmaul husna ieu walillahil asmaul husna. Tetep ka Allah aya ngaran-ngaran anu bagus. Sabaraha ngaran anu bagus? Sakumaha hadis Kangjeng Nabi ngajelaskeun aya 99 padahal lain ngan 99 sebab seluruh kesempurnaan ngalengitkeun kakurangan-kakurangan eta adalah asma Allah ngan Kangjeng Nabi ngajelaskeun 99 ieu geus cukup jang urang. Wallah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Mu'min terus datang ka anggeus daripada ngapalkeun nomor SMS mendingan ngapalkeun Asmaul Husna. Komo geus kolot mah Asmaul Husna tuh kurang dibabaca. Lamun hayang urang di jero kuburan ke ketika maot di dahar cacing maka apalkeun Asmaul Husna. Beleger gara-gara Asmaul Husna. Masya Allah. Tapi lain sakadar apal Asmaul Husna teh kudu jeung makna-maknana. Malah mah dina hikmat mah keur carita hikmat telanan. Dina hikmat teh eta teh kurang teh bisa dihitung Asmaul Husna teh. Kemudian aran urang ge dihitung, ngaran urang sabaraha, Asmaul Husna engke aya sabaraha. Mun pas ka dinya tangawirina ka dinya. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahman geus teh mah ulah hese-hese, muridna Rahman bae. Lamun jelema ngaranna Rahim geus muridna Rahim bae. Lamun jelema ngaranna teh soleh geus bae ngawirina ya solih ya solih ya solih ya solih ya solih. Maksudnya soleh ge eta mah soleh Allah ulah ya soleh ya abdi ya solih ya abdi ya solih ya abdi. Kan lamun urang lain eta ngaranna urang teh lain termasuk Asmaul Husna lain. Misalna ngaranna teh Bakri. Tapi teu make Umar. Anu Umar Bakri. Nah, dihitung ba sabaraha, kap sabaraha, ro sabaraha. Hitungna kabeh. Lamun urang ngitung Asmaul Husna kabeh. Lamun ngitung deuk kawin mah nu sukun mah ulah. Bakri ba hirup, kap sukun ulah, urang dihitung. Ro hirup. Ah, ya ulah. Eta hitungan dukun dah mah. Asmaul Husna itu kabeh ba 2 kap 20 2 jeung 2 2 jeung 2 20 jeung 2 22 Bakri ri 200 nah 222 ya 10 220 bara terpercaya aing sih mah sebenarnya tah ayo coba tuh, saya pohon deh kan? Berarti 220 12 kumaha sih? Kak 2, kap 2. Dah 2 kap 20 berarti 22. Nah, ro 200 berarti 222. Iya 10 232 tuh. Lah, ulah sih ngomong. Oh, berarti 32. Tah. Teangan urang Asmaul Husna. Sok Ar-Rahman sabaraha, Ar-Rahim sabaraha teh potong biasa ya potongan babari teh mah dipotong nangke.
set akurkeun ka dinya tah engke wirida ka dinya tereh gila-gila urang ngaran urang segitu set segitu geus dihitungan ku ulama kabeh set ujung sakea ngaran ieu set sakea wirida eta urang ini lamun urang ngawirida akur jeung Asmaul Husna penta geus ku urang make ngaran nu eta tah wah ujian bisa hiber urang dihandap manuk di luhur hiber hikmat tapi eta bagus hikmatnya bagus sama kos gitu mah jang wiridan sehari-hari urang dibaca Asmaul Husna cek di dina ge Allah teh ngabogaan 99 Asmaul Husna disebutna ngaran fad'uhu sebut ku aranjeun kabeh eta Allah make nu 99 enter sepanuman ayo gara fad'uhu samuhu biha sebut urang resepna ya Rahman ya tu baca urang ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahim urang resepna Rahim ya Rahimu ya Rahimu ya Rahmi ya Rahimu urang resepna Malik ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku urang resepna Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus eta mah urang resepna Salam ya Salamu ya Salamu ya Salam urang mana versi Gopur ya Gopur ya Gopur supaya sugi ya Ghani ya Ghani ya Ghani sekatara tah hayang sugi berarti kan ya Ghani ya Ghani ya Ghani urang hayang fakir ya Fakir ya Fakir ya Fakir al Fakir wal Ghani eta ngaran Allah ya Ghani ya Ghani ya Ghani ya Fakiru ya Fakiru sok gerage mana urang nu resepna ya Sabur ya Sabur ya Sabur ya Daru ya Nafi mana nu resep sok sebut Masya Allah ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu bagus sama emang lamun lain gitu nu ngadengena orang Jakarta ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku lalu daripada ya Kayumu ya Kayumu ya Kayumu ya Kayumu masa Kayumu mending Kayuku ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku tolol lebejakan numerena ini masa ya Kayumu udah ya Kayuku aja ya iya gak apa-apa udah numerena blon deh sarua saya tanu bogana oh renganan boga material nyana paingan tengah saya nggak beda ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku ya Kayuku blon kabehan tidak ya Qayyumu tuh orang Jakarta mah kan tuh ya Qayyumu ya Kayumu ya jadi mantap mere wiridan teh menan gara-gara makrotna kudu jelas ya Qayyumu ya Qayyumu ya mun enggak di kadengena ya Qayyumu menyana ge ya Qayyumu ya Qayyumu iya ieu diganti ku Jakarta ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu ngapain Qayyumu Qayyumu mending Kayuku Kayuku ya Kayuku ya halo Gusti Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha sok sebut ku urang nu urang resep nu mana mun hayang diutang dihitung pas loba kitab aya kitab Asmaul Husna geus aya kitabna jadi didinya nyaritakeun Ar-Rahman naon sabaraha hurufna khasiatna naon Rahim sabaraha hurufna khasiatna naon Al-Malik sabaraha hurufna khasiatna naon Kudus sabaraha hurufna khasiatna naon ketungtungna aya nyaritakeun urang ieu ngaran saha sabaraha naktuna akurkeun tah jeung ngaran-ngaran Asmaul Husna tadi sabaraha ngaran urang eta sabaraha kadinya pas geun jadi urang pas jeung ngaran urang ujianana Masya Allah mustajabud da'awat gitu eta urusan hikmah tapi urang mah ka Allah eta ge sarua ka Allah ngan melalui utang hitung dipake ka Allah jang supaya mustajabud da'awat mangga tapi leuwih bagus mah urang nyebut asma Allah supaya karasa urang menyebut Allah teh can karasa ka jero jajantung ka jero kolbu kakarak disungut doang
boro-boro ilmu-ilmu nu lain asma Allah gengan datang kasungut ieu makan lalawanan anu tadi pedah nu tadi ke nyaritakeun ana ulaika humul ghafilun jelema-jelema anu tadi teh eta jelema nu paroho ka Allah sanajan nya maca Quran tapi de korupsi kos DPR lain teu barisa maca Quran tapi korupsi mah terus gopil bae sanajan Quran dibaca menteri lain lalagaan ilmuna tapi pan menteri agama nu itu di penjara nu ieu di penjara pan eta teh jelema pinter tapi kan di penjara lain teu bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang sabaraha bupati nu santri Yasin Rahmat dibalik Rahmat Yasin sarua sabaraha gubernur penjara eta teh akibat penyalahgunaan korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS teh loba anu mabok ambalaya PNS nu mabok gimana talaga PNS di mata negara dek bener kumaha PNS lagi mabok teu percaya sia kaing percaya tuh atau percaya aja nang sia nya orang sia bahwa PNS marabok tes urin pernah PNS Tangerang tes urin nu mabok sabaraha je barang sana marabok nagara dek bener kumaha dicekal ku marabok Masya Allah karim timimiti SMP SMA mabok ambalaya baheula Yogyakarta ieu teh adalah negara paling hebat disebut lagi kota pelajar Jawa Barat Tasikmalaya kota pelajar eta teh geus boga julukan kuari kota mabok kuari sararina naudzubillah min zalik wa min zalik julukan tinggal julukan kota pelajar mabok zina Tasikmalaya julukan ada kota pelajar mabok zina Tasik Kresik Ciamis manis eta kan eta moto ngaranna moto Sunda eta kos kitu tah moto Sunda Tasik Kresik Ciamis amis manis Garut saya mau dong Garut domba aduh Masya Allah nah iya teh lain sakadar disungut tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha Allah ngabogaan asmaul husna kangjeng nyeritakeun 99 sok sebut ku anjeun pake menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati fad'uhu biha numantak atuh hese yang datang ke atete ulah-ulah nyebut mulain nyebut Allah ge hese sebab Allah teh mimiti asmana nomor kedua zatna nomor katilu adalah ngahiji na itihadna di bahasa doang Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu ya khaliquna Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah eta teh Allah Allahu Allah Allah asma Allah zat hu geus luhur doh keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun kudu boga guru urang nu nungtun urang lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom makom teh hartina tempat keyakinan urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin
nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut tu sejen ngan beda setik ieu maka pangeran ieu lain gimana we yakin atuh kitu-kitu keneh ibadah teh datang ka yakin urang dititahna teh seluruh kondisi peribadatan spiritual lahiriah keyakinan jadi urang dulu ibadah teh lambang keyakinan lahirna kos kitu berarti keyakinanna kadinya jelema ke gereja oh keyakinanna berarti ka Kangjeng Nabi Isa jelema ka kelenteng oh berarti keyakinanna ka nirwana jelema keyakinanna oh ka Gajah Mada keyakin dan lain-lain sebagainya eta bener-bener keyakinan kitabna beda-beda urang kuari masjid oh keyakinanna ka Allah kamu sholat oh keyakinannya ke Allah keyakinannya tah seluruh peribadatan dah dina ka Allah beda-beda aya nu kontinu setiap aya azan cepet setiap aya azan cepet setiap aya azan cepet ka mana pasar set tah eta nah eta sesuai jeung keyakinanna Allahu akbar Masya Allah alhamdulillahirabbil alamin azan keyakinannya tinggi ka Allah bocot kabeh langsung wudu kasut berarti tinggi keyakinan Allahu akbar jam sabaraha emang dak jam 12 angel kana ieu rada turun dak keyakinanna turun lah tenang helanan berjamaah moal kan teh teruskeun bae kitu keyakinanna rada mundur Allahu akbar jam sabaraha emang jam 12 aing ini hasilnya yang hasil kayak kudang ke Gusia turun jasa tanpa keyakinan Allahu akbar Allah azan deui itu budak yang emang ada yang enak geus tere kadap tah henteu rada deres tah anu azan ge rada deres salat mah henteu tapi ngadengnya oh ke asar ke maghrib maghrib deres nyana kaingetan keneh Allahu akbar Allah jam sabaraha ya oh zuhur salat henteu ke adzan deui jam 3 jam salamat Allahu akbar oh asar dahar henteu salat henteu dahar bae balik eta geus rendah anu ge Allahu akbar weh zuhurnya isuk ege isuk ege cekeun geus parah tah manggeus basi jadi urang leuleuh jelema kayakinanna deuleuh giat dalam salat sakitu bae geus kayakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna guys Allahu akbar woi salat cepat berarti tinggi tah keyakinan ge kakarak mudag waktu salat berjamaah kakarak datang ka dinya encan ye aya deui si eta kan hebat amat sih kunaon asal azan cepet horenganan aya rangda Masya Allah sisi masjid salakina paeh cepet jasa asal azan cepet ya mah pamajikan datang kang alam ka haji hebat jasa asal azan banyak mah lumpah pohara mimitina mah di alam aju angel sakena balikna orenganan buaya darat tah ulah disangka lamun aya anu azan cepet ulah bahwa eta teh kadinya ulah deuleuh heula lamun nyana teu ngaca bener salat lamun ngaca heula lain ngaca heula rapi kopiana ge embung dengdek ke sesengitan sing ade tah lamun deuk berjamaah aya kos kituan sing ade rapi sajadahna ge eta kudu rada aya pencurigaan setik oregana jauh-jauh mau anak we sial eta anak saha anak saha aku anak satu cak pamajikanna anak urang kene anak urang di mana kenapa ngomong geus anak urang kene urusan mana itu dekat masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun cak pamajikanna boka aja masih kene terserah di dinya mun deuk diteruskeun terus mun deuk geus-geus boga anak ieu oh budak asa disuat-suat di hati yang benaon kain mah bebeja ke de kawin mah mal diizinan ngadoan diizinan datang ke kiamat aing geus kieu kumaha tuh sakena teh tuh jeung anak urang ieu teh mah geus beres
menang saminggu mau ada iya ya di anak di mana sial sering dia sama anak sama budak. Masya Allah bisaan berjamaah atau ganjarannya langsung adzan giat itu berarti tinggi keyakinan oh encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah nah kuari bener-bener apa henteu sih ka Allah kakarak tidinya lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan lamun geus tinggi keyakinan geus ibadah geus mantep jasa datang ka keyakinan ibadah teh datang ka keyakinan asal geus yakin geus ibadah mah asal geus datang ka yakin geus urang mah kuari yakinna kagarak datang ke kana pikih make pikih awas takbir pos ditartain mun eta teu sah kama fi fathul muin di bawah salat usolli fardhu zuhri arba'in raka'atin mustaqbal qala mustaqbal adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar Allah itu udah jadi adzan ya Allah Allah sejak kaulah sholat zuhur 4 rakaat makmuman laitan bar salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang kadinya kita digetatkeun di jero hate Allahu akbar sejak kaulah sholat di jero Allah awas isian kau sudah tari Allahu akbar kayak anu aduh can eusi salli Allahu akbar can kaisian maksudna teh can kaisian salli fadl Allah benang tapi eta urang mencari takos gitu dari takos gitu atuh emang ai was-was mah hese nah was-was digis di ditu da setan jiana mimitina digugu nah di Banjar gaya guru kula salah sahijina di Banjar jangan mumu salat jangan kos gitu mimiset jangan mah kos gitu heula mun cara motor panas geuna sholli Allah encan nana ge encan sholli Allah encan nana ge encan siap sholli Allah kepanasan sholli Allah karena kamu geus sholli Allah aya salah sahiji guru nu kos kitu tah masya Allah macam-macam di Banjar eta mentak lamun nyanakeun mujana ke masjid sholli Allah sholli cak anakna keneh patah setar atuh santri mah wani anak patah dak setar dak Allah masya Allah eta salat kita kos gitu itu asla nah tapi lamun didinya yakin atau didinya lamun urang terus ngagugu bae fikih gitu bae kajun ngaji ka mamana ge ngaji ka Irak ngaji ka Iran ka Mesir gitu bae ngaji fikih gitu bae kos tu taruh-taruh Allahu akbar tapi lamun urang det naikkeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain didinya teh nyin yakin urang ibadah supaya datang ka yakin teh dijieun posna 9 pos tobat pos sobar pos syukur pos zuhud pos tawakal pos kitu khauf roja pos ridho pos mahabbah eta 9 pos 9 keyakinan
lamun geus boga yakin di pos eta kabeh bakal ngilu. Sebab Asmaul Husna asli nama ngan dua, hiji Adam dua subut. Ngan dua Asmaul Husna 99. Bahkan keseluruhan asma Allah ngan dua Adam jeung subut. Adam hartina Adamu ftiqorihi ila ghairihi. Teu butuhna Allah kanu sajen. Subut hartina tetap subutu gairi subutu ftiqori ghairihi ila Allah, tetap butuhna salian Allah ka Allah ngan sakitu. Adam jeung subut. Adamu subut ftiqorihi, Adamu ftiqorihi ila ghairihi. Tebutuhan Allah anu sejen Adam. Artinya subutu ftiqori ghairihi ilahi. Artinya tetap butuh dan salian Allah ka Allah ngan sakitu kabeh. Deuk numbana bae ge. Jang ngadatangkeun ka dinya dijieun lah pos 9. Sok pos tobat heula. Sebab asma Allah teh At-Taib. Asma Allah teh kablah dituna As-Sabir. Asma Allah teh Asy-Syakir. Asma Allah teh Az-Zahid. Asma Allah teh Al-Mutawakkil. Terus kabeh. Nah, didilah dijieun kurang teh pos 9. Asma Allah Sabur gitu, Sabru. Asma Allah Tobat, asma Allah Sabru. Geus urangna engke adalah anu taib. Asma Allah Sobar, As-Sabru. Asma Allah Sabru, urang nu sobar engke bakal As-Sabir. Asma Allah Syukru, urang nu syukur ngaranna As-Syakir. Supaya bener-bener urang jadi taib, supaya bener-bener urang teh jadi sabir, supaya bener-bener urang jadi syakir, dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli thariqah. Seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dinya. Thariqah Qadiriyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, Khalidiyah, thariqah Tijaniyah, thariqah berbagai-bagai, seluruh thariqah kabeh kembali ke pos weta supaya yakin. Ieu atulah mun geus datang ka yakin mantep. Geus kudu aya nu nuntun, mursyid ngaranna. Teu meunang sambarangan. Geus kurang ku ari maneh teh ayeuna mah kudu melaksanakeun suluk. Suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunana ngaranna salik. Suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai. Ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai, mapak tapak mapai tapak. Ngan nu dimaksud suluk di dieu, suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah. Salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah. Geus atuh kuariba suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin, deuk menuju makom yakin dina asma Allah. Engke hayang datang kana sifat, engke hayang datang kana zat, di mana geus beres dina asma bakal datang kana sifat, engke bakal kana afal. Asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna, yakin kana. Jadi mau yakin mah engke kurang dibuka-bukakeun ku Gusti Allah. Lamun urang geus datang ka yakin mah, buka mata urang nu ieu, dedeulean mah lain nu ieu. Cili urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu, geus yakin mah beda. Ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere. Di mana hayang? Di mana teu hayang osok dibere, ngan urang embung. Geus. Dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh. Jadinya lagi kaget, ya Allah kok dibere kos kieu? Kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa. Dedengian nu lain dedengian nu biasa. Ambean nu lain ambean nu biasa. Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman, coba bayang. Cak Sidina Umar naik Al-Jabal. Kadeuleuh kan ku Sidina Umar bala tentara teh ieu dihandap sedangkeun musuh nyerang.
cak Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh datang kadinya bisa kaserang. Hei ajabal maksudna naik kalur kabeh sahabat naik bari nanya woi suara Sidina Umar tah mah suara Sidina Umarna di Madinah kadele ku Sidina Umar dibere blak insyaallah aya tamu datang namu ka Sidina Utsman cek Sidina Utsman tadi mana di jalan zina zina Masya Allah ngerasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dirada dipaksa didele gitu berarti kan zina mata cak sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul bisa deuleu kulana di mana Sidina Utsman cuma nangis ya Allah ya Rabb poho bisa kadeuleu tah mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleu aya gambaran di mata itu aya sarwitian mata kadel katempo gitulah jelema geus boga yakin Masya Allah moal Ki Balam bin Ba'uro geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mun ngadoa muridna bisa hiber Masya Allah karim kos gitulah ilmu yakin geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin suluk sesuai jeung perintah guru dina Asmaul Husna anu kuari ngan dijieun 9 makom lamun maneh geus datang kada 9 makom hiji makom ge geus boga rasa 2 makom komo geus datang ke 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge rahimallahu ahi cak Kangjeng Nabi bukan ngaramatan Allah kadulur kurang Isa lau zada lamun tambah keyakinanna lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang cak Kangjeng Nabi beuh dulur kula nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber puara tah kos sekarang itulah ahli-ahli Allah geus lamun jelema geus ibadah datang ka dinya moal aya anu dimudap dimodif moal aya haram jadi halal jadi haram teger bae Allah nu di dalamnya lain duit, lain dunia, lain jabatan, lain tata, lain kemuliaan, lain keagungan hiji Allah ngeunah teu geurah ku masia aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu karasa ku sia menang hidayah sia teu karasa sia atsana sia cilaka ujianan ih aing mah moal ngaji cenah ka Cilongok lah kos kitu mah tah Allah san wanita ada sia ngaji ka dieu aing mah ditahan teu naon teu mere duit tilok sia emang tuh cenah kiai mah hayang dibere tuh sia lain hayang dibere mere ge tilok mah lain maksud aing hayang dibere atoh henteu sia sok mere tah henteu atuh henteu cenah ngajina ge di Takal Buah eta karasa pan sia ngajina di Tangkal Ambon kitu mah cenah kiai hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus mere encak encan jajakna teh atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing mah kumaha aing jeung Allah ai sia ji cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia madak nu di luar mah eta mah lah sok nu luar teh sok bisa bahan teh atuh geus kuareng teh di aku deui geus kabehan lainnya sok di luar gitu amat sih atuh kitu bae eta mah geuh cenah kiai na yang dibere urusan yang dibere jeung henteu teh urusan aing salah aing bener-bener aing sia geus jang pere heuh nya tuh encan cenah wau ge henteu embung lah mung wau mesti dipentak enggak ada tah ieu kan gulak hate urang lempang ka Allah dijieun seperti kitu babari zikir nama ilallah cau gede ilallah aya deui dibere rada gede ilallah panjang zikir lagi doa na ge geus kararieu kieu deui sugan teh geus naik deui seberes teh nah iyalah nu hese datang ke makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah tobatna ge aya 3 rupa tobat syariat tobat thariqah tobat hakikat tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi urusanana zahir perintah jeung larangan kuari naik geus bisa eta majang geus sapopoe naik kuari tobat da tobat dina thariqah urusanana qalbu
kecenderungan qalbuna kana dunya, kecenderungan qalbuna kana nafsu, kecenderungan qalbuna kana materi dan lain-lain sebagainya. Tobatan lempegeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah. Naik set datang ka roh tobat hakikat ngaran. Lain bantrak-bantrakeun. Ko bogeus karolot datang ka modar san wal bisa. Tah moal lain babagan kudu pepegatan heula jeung dunya, pepegatan heula jeung makhluk, pepegatan heula jeung karamean. Jadi berarti cicing sorangan teh indah, baturna teh ngan sakadar tasbih Allah, baturna teh sakadar Quran, maca Quran, baturna sakadar kitab, eta lah nu jadi batur. Kabelah dituna hiji we nu jadi batur Allah. Kuncina, kuari kunci. Bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli. Pangeran teh nu ngadamel langit, ngadamel bumi katut eusina, batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta. Aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah. Masyaallah karim. Senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus senang. Masya Allah. Allah teh anu boga rahmat, Allah teh nu ngarahmatan, Allah teh nu Ghafur, Allah teh anu maha hampura. Gusti, urang boga dosa dihampura, senang boga pangeran modal kitu. Ketika urang kesusahan rahmat Allah turun, senang. Masya Allah. Ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah, senang boga pangeran kos kitu. Dua nomor katilu pangeran nu nyieun langit katut eusina anu mawa rahmat, selalu ngarahmatan, selalu babarengan jeung aing. Ya Allah, di mana? Innallaha ma'ana. Allah teh bareng jeung urang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Innallaha ma'al muhsinin. Allah babarengan jeung nu nyieun hade. Innallaha ma'as sabirin. Allah babarengan jeung nu sabar. Aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi. Geus ka mana moal sieun. Ka mana moal sieun sebab geus boga rasa. Ilmu teh lain disumut tapi karasa ku qalbu, karasa ku roh. Yakin ngaranna. Nikmat geus sirup. Udang peuting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing. Allahu Akbar. Teh sieun ka pocong, teh sieun ka kuntilanak. Ya, teu bagus kitu. Aing mah jeung Allah jeung bogana. Awas ya bejakeun ku aing sia ka Allah. Kuntilanak goblok sia ka aing. Aing keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah. Tolol sia. Sieun ka kuntilanak. Aduh, panas. Aing teh balik ka raja aing aja pendi. Wah. Balik cenah ka rajana. Minta pertolongan. Pocong gitu kayaknya, saya pocong anjing Allah ya, ulang sembarangan sia, langsung indit pocong, jecil kan ini, urang dak dileuweung sarangan, aya bae tah buaya, di kamana sia buaya, calangap, aya sia gara calangap, sia makhluk Allah, aing makhluk Allah, ye Allah nak keur bareng jeung aing, awas sia, sia bicara calangap ge, sia tenang Allah, Allah keur barengan jeung aing. Leo sujanana buaya geser maung bejakeun ku insya aya sia ngalalag aing, awas sia goblok, sia makhluk Allah, aing makhluk Allah, sia teh nang nyalangapkeun Allah, aing teh keur babarengan jeung Allah, bejakeun sia ku aing ka Allah. Langsung nutup sini. Sok keur bejakeun. Sok. Kuari urang coba ka Taman Safari. Turunkeun di mobil urang Haji Pendi. Set. Pas di maung dah. Wah, hai. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Iya makhluk Allah. Aing makhluk. Ku baung dioyak-oyak ya.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keyakinan mah di dia tah di kolbu. Jadi urang teh ibadah datang kayakin, puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran urang terhadap Allah. Datang ke mana urang ngabenerkeun Allah eta yakin. Ulah wakakan kos kitu renen teh mah luhur teuing. Dina perebah rezeki baheula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana. Eta kecap saha? Kecap Allah. Sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran percaya. Eta sia yakin, eta sia percaya bahwa eta ayat ti Allah. Yakin. Sanu ngomong eta Allah, yakin mah cantang tuh. Percaya bener, percaya nama bener, yakin cantang tuh. Ha geura mulai kurang guaridet mulai orang magahan ngaji tong trong ngaji jeung budak datang ka imah kak jauh beas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha baca habeka numbak sebuah moal ge kak. Ayo baca deh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya lapar keneh Kak. Heuh nya. Geus kieu kumaha tuh? Ngautang sia ka itu ka warung. Ngautang. Engge maerna kongkorong sia tenang. Aduh Kak, ayat ngarusak kongkorong Kak. Baca kurang mah ngagigeg beta. Mulai guys dah diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu. Ulah deuleu kiai geus atuh mapan. Ulah deuleu kos Habib Lutfina, ulah deuleu kos Habib Umarna, ulah deuleu kos Kiai Buyana, deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu. Masya Allah tah kos gitu mulai geus dah teh geus ngojeknya. Mulai ngojek turunnya na ka syariat berarti. Geus mal naik-naik. Satungtungnya nang ngojek ceknya nanti di Kanjeng Nabi ge bersyariat berarti nyana bersyariat geus teh mah jang contoh doang kan Kanjeng Nabi mah apa Kanjeng Nabi butuh henteu teh mah jang nyontohan bagi jelema anu teu mampu kos kitu mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah kos sekarang itu teh meng pelehe eta mah teu boga keyakinan satungtung jelema dagang teu boga keyakinan. Yes, beres. Tani teu boga keyakinan. Usaha teu boga keyakinan. Berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan. Aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar. Heuh. Geus keyakinan jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana. Tuh, sawah dijadikeun pangeran, pabrik dijadikeun pangeran, PNS, bupati dijadikeun pangeran punyana pagawean. Ta eta teh ngomong geus luhur. Dina syariat mah masalah dagang teh aja orang mah bersyariat mantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan ulah sok totorekatan ulah ngomong ente torekatnya apa sih anak mah Qadiriyah anaknya Nasabandia ente di mana musiknya anak di sono iya udah ente dagang apa aja tas torekat teh ngobrolkeun dagang goblok. Ente dagang apa? Anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan. Ente anak mah dagang gas. Teh kabeuleng di tuku gas. Nanya ngobrolkeun torekat aju dagang. Nah, kuarikan kos kadar itu. Kula sering biasa kula ditanya, "Kiai torekatnya apa?" Tahu dah saya mah enggak tahu. Geus, aya batur aing mah nanya ka sia moal, ditanyain teh hayang urusan kos gitu. Aya batur, kalau situ torekatnya apa? Saya anak Sabandia. Guru saya mau sono, mursyid sono. Oh, kalau mau udah saya ajak sono. Iya udah beres. Kebal ditanya. Situ dagang apa sih? Saya dagang gas, alhamdulillah. Apa norekat teu meunang dagang? Lain teu meunang. Encan wayah. Norekat ulah sok dagang, ulah sok tani ulah.
keur meujeuhna sulukna deka Allah mungpruk paeh-paeh hirup-hirup. Antak atuh hese norekat hese saja lemana. Dijawab babarian jasa kita kalau gak norekat gak kenal Allah. Iya tuh ngomong atuh sacepling-cepling apa bari ngomong atuh. Iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau gak norekat ya kagak bisa. Udah kita norekat aja mumpung ada kiainya. Tah datangkeun ka yakin. Set, sok kumaha ieu datangkeun ka yakin bahwa setiap nu kumalandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup. Kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup. Manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup. Kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk, eleh ku sireum, eleh ku kupu-kupu sia. Je. Nu matak kuari mah beurit ge beurit kuari ngahiji jeung urang. Beurit, baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar. Pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh. Kuari mah tah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang. Urang kayak beurit urang teh beurit ge ngomong sia nu beurit. Sia nu beurit. Engge nyaho. Cipa sia ngalawan. Mun urang ngomong mah kos kitu tah. Pamajikan urang beurit sia ka pamajikan urang. Sia nu beurit. Dicalakin cokotan bae beurit sia. Salagi sarua deui beurit sia pa beurit-beurit. Badak wari teh lambang. Beurit ngahiji jeung urang. Kahirupanana geus akur jeung nyana. Tuh terus. Tah ieu tah asal boga yakin. Yakin makan lain disungut di jero hate aing boga keyakinan yakin teh kan tina ilmu heula bahagia nyaho ka pangeran bahwa pangeran Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugi sok mereka aing nu sok mereka aing teh aya babarengan jeung aing keyakin urang ketika urang nah teh dibedar atuh tinggal urang bahwa Allah babarengan jeung aing masyaallah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi teh bareng ka Gusti abdi makhluk Gusti. Acenah ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae. Acenah atuh abdi neuk dibere nyanggakeun sadaya-daya. Allah mah maha kawasa. Ayalah jelema liwat set jelema asli. Jelema keur cicing bae. Mang. Ieu budak cicing bae nya. Mang keur naon? Keur naon? Hayang roti. Tergantung keyakinanna lamun nya keyakinan datang oh ieu meureun ti Allah datang roti datang hayang dia dibere 2 datang ka dinya keyakinanna mun aya keyakinan leuwih luhur mang hayang roti cicing bae aing mah geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha si budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun bae tah los jang sia berangkat kan tinggal urang ngadahar keyakinanna encan luhur keneh eta masa kitu mang mang bangun lapar ya cicing hayang dahar tah roti hayang cicing ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti ka babaturan ka dieu sia pang nyalangapkeun ber roti dorong kucai dorong dei darah gedean cak baturan darah gedean dorong deh kucai dorong deh tah coba kan saya sedang bentanya alhamdulillahirabbil alamin itu dia bisa keur nyoba keyakinan datang ke mana ieu ternyata horenganan lamun urang nyakin geus tinggi jasa dihuapan ku batur ulah hese-hese nu gering bapak urang batang ada harta bohong para rakyat bala mun teu dahar geus bahaya ieu mah geus tanagan mana mak ieu geus teu daek dahar heuh sajeun bubur coba bieu bubur oh coba calangapkeun eta aya rezkian keneh mah dicalangapkeun bapak urang calangapkeun inuman seprit mana seprit manya nu gering seprit jang aing iya nu gering itu aing mah kudu seprit tiap aya kana rezkian mah kajeun kuku make dicalangapkeun bae rezekina datang ka mana Allah nu ngatur urang tinggal keyakinan bae nu gering ge aya kana rezkian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna
tah tinggal urang kayakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu aki-aki gering kieu dihuapan urang ge boga keyakinan kos kitu dihuapan urang urang boga keyakinan geus kieu ka Allah cek pemajikan Kak ieu bagaimana cici Kak barang balik di Cilongo ka kos kieu Kak emang ngaji naon di ditu Kak jadi kos kieu Kak ieu cek pamajikanna aing sieun tinggalkeun ku aing goblok barang ditinggalkeun aing pae sorangan pamajikanna teh ditoel ku Allah sebab janana yakinna lalagaan nyana lalagaan lain dek nyoba diri ku sorangan ka Allah nyoba ka pamajikan coba pemajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa kuduna ka Allah ulah ka pamajikan lamun urang tawakal ka pamajikan salah coba pemajikan aing ngaladenan aing tante salah ka Allah sebodoh cek hati aing mah deuk ka Allah bae sia deuk indit deuk ini sebodoh Allah moal ge ka pemajikan ge engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilongo jadi kos kieu emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturana tadakeun euy ngaji torekat bah ulah ka ngaji torekat atuh jadi kos kieu ye dicalangapkeun minuman beres deh ngeunaan teu ka ba mun aya mah daging kotor sial ieu pulah pilih sagala teu jadi mah dorekat da nya milih kos gitu atuh aya dorekat mah ku pameran ti Allah nu datang ka jadana kumaha ti Allah karak nah tapi lamun nyana geus bener-bener sesuai jeung petunjukna engke ge moal katahan kajen kumaha geus sebab aing tenang jasa boro-boro babarengan jeung Allah nu bogana kakarak bareng jeung sugih bae urang geus tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa tah iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik besi diturutan ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal ieu bahasa tukang karung nu karari itu patut tungtung nama pan ngamalacin bah emang enggak dagang lagi enggak abah norekat sekarang tuh karung mau dikemanain bah udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah kan salah ilmuwan mah udah bakar muka mana apa mau udah muka Allah aja sapoe dua poe aja nak kuat ya kan seminggu bah ini gimana ini kesononya emang kenapa akan itu dapur gak kebul gimana Allah aja udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua sini ada sendiri sama Allah ya jangan atuh gua sama Allah juga gak kelihatan berarti kan tahu ilmuwan bahkan kos gitu mepet bayarnya nami lu balik iya dua ilmuwan makan aja aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing hei pan Allah mah gaib justru aing teh endeup ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu bahagia gaib Allah teh nyin langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu dadabelan Allah ieu mah kakara caritaan doang Allah teh Rahman Allah teh Rahim aing mah hayang kana karasa bahwa Allah teh Rahman Allah teh keuna karasa ka jantung aing Rahim Allah teh keuna karasa ka jantung aing coba aing mah hayangnya moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi keuna karasa ku diri aing ku jiwa aing geus babor sia kabeh aing deuk jeung Allah geus leuweungan diseungseurikeun ku batu yang kerjeng Allah iya dihina kuat basen dasalek sia gain aing kerjeng Allah iya lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah engke ditarurutan kudu teu ngaji cilaka aredan kabeh aredan ieu tah mantak ieu dicuptek lantaran ieu besi kieu padahal mah encan guguru salah mantak jelema ngaku torekat kayawan encan guguru kajen kuku mage atau gugurna teu anggeus
di dalam langkah-langkahna, di dalam zikir-zikirna, encan. Kau mau hajunya nggak ijazahkan zikir mah, encan, salah fitnah kajian kukumah ge. Zikirna lain berarti ulah, tapi ulah mengatasnamakan tarekat zikir biasa bae. Lamun nya mengatasnamakan tarekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati. Sedangkan kanyawan ku ahli nama lain, tah mah kajian kukumah ge. Tain cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan. Kula mursid di mana? Haji Mursid. Ganti mursid daun itu sabodo si Haji Mursid mah. Tah ieu. Haji kuari barang jadi ahli no. Haji tarekat teu wau jeung jelema emang kudu kitu. Barang kuari geus tarekat, kehidupan lain kitu. Antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda. Iyalah asmaul husna. Walillahul asmaul husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-cara anak beusi ditaluturkeun. Ngan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa beda jelema ibadah geus boga rasa. Kemelang, kapimplan, peuting jeung beurang bakal akur bae. Neule jelema nu di deuleu makhluk Allah. Nah, adapun urusan mulyana hiji inna akramakum indallahi atqakum. Selain anu takwa teu dianggap jelema mulia, kajen teuing bupati, gubernur, presiden, sugih saadab-adabnyana, sadunya pangsugina, satungtung teu takwa teu dianggap jelema mulia. Sebab jak Allah inna akramakum indallahi atqakum, nu pangmulia mah nu takwa, lain sugih. Pan di mata urang anu sugih nu mulia. Nu gagah nu mulia. Asal boga mobil bagus, horenganan menang sabulan dicokot deui ku daerah. Sial katipu urang. Walillahul asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna wallahu a'lam.